atuh ai kieu carana mah si bapak teh cuang darukung we ku urang teh nyata Julaiha teh. Oh iya. Ku atuh dah komo ayeuna geus aya saingan geura. Saingan teh Kang Dani eta teh. Saingan bisnis urang geura. Apa le Kang Dani teh? Kang Raul. Oh iya. Cuma saya anak di we atuh. Oh iya. Ya Allah. Ya sangatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, meureun abdi teu ngarti kana pangasihat teh Bapak. Pang nangundang-undang Julaiha teh meureun Bapak teh bakat kunyaan. Tapi abdi janji di semat ayeuna abdi bakal ngadukung Bapak ke Julaiha. Sabab kabungah Bapak leuwih penting tina sagalana. Bapak bungah abdi ge bungah. Amun budak teu ngadukung mah sigana moal bener si Julaiha teh. Terus kumaha carana bisa ngadukung eta budak nu dua kawin hayang ka si Julaiha. Hayang kapimilik ya pokona mah. Ka andir ek meser asin. Jalanna ka Jamika. Ti lahir dugi ka batin. Moal oleh mika cinta ka si Julaiha. Satu pagus lila cangkul. Beh dia ya, rada nyerori kena ya. Geus lila, geus lah. Geus atuh Nah, eta. Beureunan lila. Sakitu-kitu wae meni kudu diburuhan teh Bapak asa teu mesakan. Nah, bohong. Oh, wah. Bohong aya. Wah, iya. Nah, Pulangan. Nah, Pulangan. Bapak pangmalikeun kopi. Kok pulangna ke Jajang. Kade ulah dibelikeun kabeh atuh. Wah. Wah deui Bapak jeung meuli kopi eta ge sakitu ge. Ai budak kiwari. Piramen tadi pencetan meusan ge meuni kudu menta buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ceng. Mak, Kang Ahmad dah, Mang. Alhamdulillah, sakinten aya nama ieu rada sehat. Kunaon gitu? Ai tadi sok ieu we biasa ieu nyeri badan. Aya naon Mang Ceng? Biasa we. Eta mah saja geus aya beda kana hate ya. Ai ka peryogian teh, peryogi naon kitu Ceng? Biasa ya aya karepet salit. Tah geuning geus nyararambung nambah deukeut tah geuningan. Karepet naon Ceng geuning? Kudu sorangan teh arek indit nyawa. Ya jeung ongkos. Sugan 100 200 ngelang heula. Tuh pan benernya euy geuning. Jeung hate teh geuning kieu. Duh Mang Ceng. Urang teh lain teh hayang nulungan ka maneh teh jadi urang ge sarua keur pisan teu boga pan urang teu buburu dagang tara gitu kieu tadi aya duit 10.000 ge pake muluhan budak ieu para regel awak nitah mencet bari teu boga kopi urang teh hayang ngopi wayahna we nya yeuh ayeuna mah daripada pusing ku duit mending ngamusik yeuh resep. Aya nama itu, aya mah da. Abi bade uih we. Diajak ngamusik maneh mah. Resep ngamusik mah asik gerayu. Tambah stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalma teh diajak hiburan. Kalah Kang yang soyod. Dah urang teh boga duit teh ieu. Dasar jelema teh aing keur rieuh ya ka diajakan ngamusik.
ya kan Kang nanyakan ke mana cuma carana supaya si Julaiha buruan kamu pak ulang. Hari itu mah gampang aja. Bece-bece bae. Lah itu mah dosa carana lain itu Aduh kan. Congkir lah. Geus mungkin we ya, Bos. nah Teangan ka hayang si Julaiha. Cumponan ku. Oh, Bos. Sok kira beunang. lagian encer mana Ih, aing teh. Ya, tuh, Bos. ke mana itu namanya Bos. Asa sih tikor, Bos. Pesan mah. karya tuh pesan Seberapa sih, Bos? Si goblok gak kayak ini. Dasar pesawat. ayo nama orang mah kudu neangan karesepna Julaiha pasti lamun karesepna Julaiha geus kacumponan pasti si Julaiha teh narima bapak urang ayeuna bener kudu neangan karesepna si Julaiha lah. Ya jual sore kumaha ya film Ikatan Cinta teh tuluyanana urang teu nempo resep merenya ka dituna Puguh ge teu nonton da eta pan nonton film Korea nu keur hit. Asa sora si Julaiha na keur ngomongna Pokona mah rame pemainna karasep komo nu buukna beureuh mah sepuk beureum sepuk beureum Stepan mana yang si Stepan teh hani masuk heureuy balik we ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kernan Pak. Nah, keur istirahat teh ngareureuhna cawe. Ya Pak, Andri ek nanya ke Bapak. Nah, Bener Bapak teh hayang boga si Julaiha. bener. 100% cinta ka si Julaiha teh. Hayang beunang. Kajeun nalesa kotak daripada teu beunangan. Si Julaiha gitu. Pak kudu apal naon karesep Julaiha. Ta ayeuna Andris apa karesep Julaiha. Ari kitu ka hayang si Julaiha naon Dek? Tuturkeun ka Andri ayo. Ka mana? Ayo we lah. Ke cara nama beunang si Julaiha teh. Pak, entos.